Islam mah nyabutan bulu kelek beribadah cek teu kudu riweuh-riweuh ibadah mah pas sore ieu bukakeun jendela angkat tokon sabelah sok jeprut jeprut subhanallah 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 peres jadi ibadah nu kaopat disebat fitrah teh nyaeta ngurut bulusi bulusi Ansor bulusi Agus aja bulusi Mimin tahu si ieu mah buluna teh ulah didudutan komo menerka awewe mah aing teu kabayang lamun awewe si etana bulu baokna lamun bulu baokna dicabutan awewe teu kabayang Gusti da teu kabayang ngajebenganana jepret jepret jebeng jepret jebeng lucu deh cimatan teh keluar Allahu Akbar jadi kudu dikur arit oh koren kunaon ulah ku peso komu ku bedog kunaon kurajang pok dulu ku silet anu seket ulah numin sabab lamun kudu mintul bisi kajadian sapertos dina dongeng cepun guru di kaler aya tukang meri ngangon meri teh syarat ternyata geus burit digiringkeun diampikeun ka kanan ari dihitung ku tukang meri ternyata nu 100 teh jadi 80 salap nu hiji diteteangan kalah lieur lewat magrib can kapangiwa geus isa kebenaran ngaliwat ka hiji imah panggung ku bilik pas nepi ka dinya kadengean wek-wekan tah geuningan di dieu meri aing teh goblok sia kapangi ku aing bangseratna imah ieu anu ngagubug meri aing teh pedah kadengean wek-wekan panasaran ka kataya panu boga meri ditoong teh tina bilik anu molongo lain sorap meri wek-wekan sim horeng nu gablang imah keur ngurut baok ku silet anu mintul wek 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 Saskia Gotik kakuping tapi kurang tari Saskia Gotik Dewi Persik cing tararik biar asik sadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngawalar salam didoakeun sadayana sing enggal diparanggil ku Allah. Amanah. Sanapa tujuan geus amin. Diparanggil ka tanah suci Mekah. Sing dibarokahkeun ilmuna, dibarokahkeun rizkina, dibarokahkeun yuswana, dibarokahkeun kulawargana, cing enggal ka balayar hutangna. Tarik pelebah hutangna. Cigana pang tarikna amin, pang gedena tanaga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittiba'i millata Ibrahim hanifa
Assalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Qabaltuka biwasin qabul wa khatamtuka ala famika bifahmir rasul wa tutawi'uni bi aysi ma aqul. Allahu akbar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, azza man ta'azzaja wa lahu sultanu ala jami'i khalqihi, yaf'alullahu man yasha' wa yahkumu ma yurid, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan takunu laka ridha awwali haqqihi ada'a. As-salatu wassalamu alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qallat hilati adrikni ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sareng sadayana. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal hadirun wal hadirat, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Sadaya puji eta tetap milik Gusti Allah Rabbul Izzati, zat Allah nu parantos nyiptakeun bumi langit katut eusina, zat Allah nu parantos nyiptakeun urang sadaya maparin hirup turta kahirupan ka urang sadaya, zat Allah anu parantos ngawur tur ngatur rezeki kanggo sakum makhlukna, zat Allah nu parantos musik malikeun urang sadaya, sariring-riring dumadi sarengkak saparipola terlepas tina kudrat iradat Allah, sehingga alhamdulillah dugikeun kana wengi nu ayeuna urang sadaya tiasa kumpul ngariung padu lawung patepang wajah pamprop jeung hok hempak merbayaksa sidakap sinuku tunggal dina raraga sejarek nyungsi diri nyiaran raga nyalik sikbuk nu leutik tafakur kasang rumuhun mujasmedi kayang widi mujabrata kadat Allah Azza wa Jalla menekung kayang agung kalawan harapan urang sadaya. Mudah-mudahan ieu acara, ieu riungan, ieu kumpulan ti awal dugikeun ka akhir disarengan ku rahmat ridho kali magfirah Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat sinarang salam salamina mugia tetap dicurah limpahkeun ka junjunan alam anu mulia paduka Kangjeng Nabi anu sajati, Rasul anu pinunjul, Nabi pangsaena pangagungna pangmulyana nu janten mata holangna umat manusia sadunya anu sakacelak pun teu pernah ngalaksanakeun dosa, insan sampurna dan paripurna, insan pinilih tur terpilih, Habibur Rabbul Alamin, Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa Khatamin Nabiyyin wa Sayyidil Alamin. A'ni Habibana wa karimina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin.
Kaping kali salawat kali salam nutami mugia tetap dicurah limpahkan ka para kulawargina Kangjeng Nabi, ka para sahabatna, ka para tabiin tabiatna. Anu terakhir mudah-mudahan dugi ka urang sadayana selaku umat mantena anu sejarek nyucruk galur sunah Rasul mapai laratan tapak lacak syariat Islam tansah nu diajeng-ajeng daya sanes sintang tika jabi leleberan kali benjeran syafaatul udmati mantena itu sih makalah seri lain amin telah paneme tengah doa cing dugi ka urang sadayana kuihan deui tong malalamun. Anu terakhir mudah-mudahan dugi ka urang sadayana selaku umat mantena anu sejarek nyucruk galur sunah Rasul mapai laratan tapak lacak syariat Islam tansah nu ajeng-ajeng daya sanes lintang tika jabi leleberan kali benjeran syafaatul udmati mantena laguna da biasana ge amin mah di mana-mana laguna teh kumacet dolin ece da lamun dolin laguna kieu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin eta mah akur cikanu ieu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lumayan cik nu terakhir ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Eta pas kada nama ibu tadi teh amin teh kieu laguna teh amin siap nurutan gitu cah anu terakhir mudah-mudahan dugi ka urang sadayana selaku umat mantena anu sejarek nyucruk galur sunah Rasul mapai laratan tapak lacak syariat Islam tansah nu ajeng-ajeng daya sanes lintang tika jabi leleberan kali benjeran syafaatul udmati mantena lempeng turunan gantar nu penting amin ya robbal hadratil mukarramin wal mutaramin para alimil ulama para zuama para ajengan para kiai para asatidah muallimin muallimat sadayana nu kalintang ku pribadi sangat-sangat tepi hormat hadratil mukarramin wal mutaramin para sepuh turtanu disepuhkeun di wewengkon nu kalintang ku pribadi sangat-sangat tepi hormat hadratil mukarramin wal mutaramin para tokoh masyarakat setempat tokoh agama tokoh pemerintah tokoh pemuda tokoh pemudi nu hadir sadayana nu kalintang ku pribadi sangat-sangat tepi hormat hadratil mukarramin wal mutaramin karsana bapak kali ibu sahibul hajat sakulawargi nu kalintang ku pribadi sangat-sangat tepi hormat hadratil kiram mal muhtaram kakersana pengatur waktu pangjajab acara nu parantos kudar jam ngabegi detik nyiwitan menit kangge pribadi cumarios nu kalintang ku pribadi sangat tepi hormat tamu cek bahasa kerena macek barudak disebatna teh master of ceremony alias pembawa acara di urang masuk disebatna teh nyaeta protok lamun nu ngagantung gigireun masjid mah disebutna anu sok disemur anu marosot di jerona panakol bedug
anu kalintang ku pribadi sangat dihormat. Hadratil mukarramin wal mutaramin, sadayana jamaah nu hadir, tikawit murang kali nurun ninggali para pemuda yang selalu berkarya, para pemudi yang selalu berkreasi, bapak-bapak anu sami tarakwa, ibu-ibu anu sami tarawadu, anu alhamdulillah katinggal ku abdi hempak merbayak sasidakap siruh tunggal sadayana kompak hadir aya patempatan, lamun dihitung mah lumayan aya 1.500 jeung segala rupana dihitung. Alhamdulillah benten ahli ngaji mada benten raraina ge bisa dicirikeun. Ibu-ibu ge urang di ahli ngaji mah benten raraina teh bujang-bujang nu cakat nu tebih ge katinggal ku abdi. Ahli ngaji mah raraina teh selalu memancarkan aura-aura yang positif. Alhamdulillah benten ahli ngaji mah ibu-ibu na ge gareulis, darenok, marontok, jeung bertekok. Alhamdulillah. Hadirin para ibu, para bapak sadayana, sate acan dilajengkeun kana naon rupi nu bade didugikeun dina wengi nu ayeuna. Langkung ti payun aya paripo sepuh di tatar Sunda. Lamun ngeduk cikur kudu misaur, nyokel jahe kudu micarek, paralun narutus gunung palias narajang alas. Mun mipit kudu amit, mun ngala kudu bebeja, mun duti payun dumareuda ti heula nyuk curug walungan mapai solokan nete taraje ninca kamalan ipis lapis kandal tapel leuleus jejer liat tali landung kandungan laer apabila tangtos carasan abdi kasar garial bahasa terus ka kuping matak cumeletit kana ati sumarambah kana ondok nyogok panjang nyolok ngabentur kana tur ngabelanterang kana tarang nunang tung kasinggung emo kacabok ngedepong kata jong usare kagere nulir kajibir tengah imaka kadaba ditepas kata pasapun tanu kasuhun maklum aya pribahasa lain lalang lain melalang lain lubuk lain ikan lain koki lain pasakan lain hulu lain kutu lain sungut lain untu lain ayakan lain asep lain mangkok lain sendok beda tempat beda bahasa beda daerah beda pribahasa likulli qaumi yatakallamuna bistilahihim eta tetapi kan saban-saban kaum masuk nyarios kologatna tanapi ku bahasana masing-masing kinten-kinten bade ngapunten. Alhamdulillah. Ibu Bu araya siap kene naonna ngupingkeun da can carangkeun can sareueul can paregal can taruang. Ibu, Bu, biasa naras deui. Hayang nu panjang, hayang nu ponok. Hayang nu heuras, hayang nu leuleus. Mining panjang teh asup, mining ponok asup. Rek panjang, rek ponok nu penting tos asup maraos naon. Teh panjang rek pondok ngaji mah nu penting lebat kana otak lebat kana manah tiasa diamalkeun dina kahirup insya dakeur abdi mah nu ngajina lain masalah panjang jeung pondokna teu naon pengaji pondok oge nu penting beres ngaji turun balik meunang amal keur naon waya ge didurukan da saroe teu butuh amplop abdi mah eusinan teu dan nu penting mah doa Nudon wae kajengan teh cing seueur ngadua ketika sering ngaduana diangge adab-adaban ngaduana ikhlas khusyuk ngaduana tarasna tambi suud namus nudon saya sangki ka Gusti ditambih keyakinan kana ijabah doa ti Gusti tos kitu kakara bakal babari meunang dulur ieu siga maremot nu penting meunang makana cenah jeung tong lami-lami ting ceramahna nu penting ceramah mah singkat tepat padat balik mawa kana duit teh jeung hakaneun ilmu nu man insya berakatna teh kudu diobrolkeun dan nu hajat ke hidang sorangan kemeureun
Hadirin sadayana, abi emut kasauran ba'dul ulama ketika hiji acara hiji riungan hiji kumpulan hayang dibarokahkeun ku Allah eta teh kenging leupas tina tilu gurun tul kitu tilu gurun tilu keret tilu koron jelas tol. Mana nu tilu teh hiji bil salawatin nabi kadaya nu ngaos salawat ka Kangjeng Nabi sebagai bentuk silaturahmi urang sinareng Kangjeng Nabi. Nomor kadua bi qiraatil qur'ani kadaya nu ngaos ayat suci Al-Qur'an sebagai bentuk komunikasi urang sareng Allah Rabbi. Nomor katilu bi it'ami ta'ami kadaya nu ngabagikeun tuangeun sebagai bentuk sosial urang ukhuwah urang jeung papada urang. Alhamdulillah kita tadi terus kakuping nu ngaos sholawat Nabi atos nu ngaos Al-Quran atos nu ngabagikeun tuangeun acan emang sok dibaragi. Insya Allah iya acara iya riungan barok tapi sok sanaos atos ngaos sholawat Nabi li ziyadatil barokah wal manfaah supaya tambi-tambi kabarokan sang kemanfaatan ieu acara urang. Yuk urang awali sasarengan buka di acara teh ku ngaoskeun shalawat ka Kangjeng Nabi sebagai bentuk rasa mahabbah rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi. Margina ketika Allah miwarang salat miwarang zakat miwarang puasa miwarang munggah haji miwarang nu sanesna Allah teu nyontohan tapi ketika Allah miwarang shalawat ka Kangjeng Nabi langsung Allah jeung para malaikat nu nyontohan sakumaha saur pidau Allah dina ayatna anu parantos populer a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu wallahu a'lam bihaqiqatihil murad. Sahabat teman-temanna Allah jeung para malaikat eta ngaos salawat ka Kangjeng Nabi kulantaran sakitu hai jalmi-jalmi nu ariman wahai sadayana warga kampung panggilnya gerang ngaraos salawat aranjeun sadayana ka Kangjeng Nabi jeung dugikeun salam ku aranjeun ka mantena margina aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan anu pangutama-utamana manusia munggu kami dina poe kiamah anu pangsieurna maca salawat ka kaula man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asran sajalma maca salawat sakali ka kaula saur Kangjeng Nabi dibalas ku Allah 10 rahmat. Bahkan saud Ibnul Qayyim salawat bisa nanangkeun kana jiwa nantrangkeun kana kehirupan ngahapus kana dosa nolak kana balai narik kana rezeki bahkan salawat bisa nganterkeun urang ka surga. Ditegaskeun dina hadis Nabi nusnesna man nasiya salata alayya faqad akhta'a tariqal jannah sasajalma nu poho tara maca salawat ka kaula teman-teman eta sejalma geus poho jalan ka surga supados teu hilap jalan ka surga. Yuk urang sasarengan bersalawat ka Kangjeng Nabi kalawan pinuh ku kahusuan azim wa takrim ka Kangjeng Nabi. Ketika lisan urang ngaos salawat ka Kangjeng Nabi mana cing emut ka Kangjeng Nabi anu tiasa apal sadayana urang sasarengan sareng abdi ngaos salawat nu arapal cing harusu cing tararik suantana supados lisan jeung suantan urang jantan syahid engke di yaumul kiamah nu arapal cing tararik nu teu arapal mah cacalangapan we unggul tama era teuing pura-pura apal. Allahumma shalli wa sallim wa barik ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a
Ya uhailal judi wal karami. Yuk sarang sarayana. Ya Rasulullah. Ayo sarayana baru salawat ke Rasulullah. Anu dipayung, anu dipangkat, anu bumi, anu di luar. Istri pemangkat semua anu murang kali. Baru salawat ke Rasulullah. Nembongkan rasa cinta urang ka Kanjeng Nabi. Nembongkan rasa mahabbah urang ka Kanjeng Nabi. Yen urang sadayana ngangkankeun umat Kanjeng Nabi ngalangkungan barokah salawat ka mantena. Mudah-mudahan urang ke syafaat di mantena diangkat janten umatna. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok insan pilihan yang dijadikan kekasih bagi kita semua, yang selalu kita dambakan. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin sejati dunia, pemimpin seluruh umat, pemimpin seluruh alam, yang selalu memberikan suri tauladan yang baik bagi kita semua, sehingga beliaulah satu-satunya insan yang selalu kita idolakan dalam kehidupan kita semua. Rasulullah, ya saudara. Salamun alaik ya Rafi' asyani wa darati al-fatayat. Makin keras suaranya. Beserta salam semoga selamanya tercurah limpah kepada Rasulullah. Duhai Rasulullah, Engkaulah sang Nabi yang selalu memberi kesejukan dalam setiap hati kami. Duhai Rasulullah, betapa besarnya hasrat kami yang selalu ingin bertemu denganmu. Duhai kekasih hati, kami semua selalu merindukanmu ya Rasulullah. Duhai insan pilihan Allah, datanglah wahai sang kekasih. Datanglah duhai kekasih hati kami semua. Hadirlah duhai Rasulullah, walau dalam mimpi-mimpi indah kami semua. Ya Rasulullah, salam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah bagi kita semua, yang selalu jadi model sekaligus modal bagi kita semua, panutan kita semua, junjungan kita semua, junjunan kita semua seluruh alam, bagi setiap insan yang mengharapkan perjumpaan dengannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin kita semua yang selalu membimbing dalam setiap kehidupan kita. Allah salamun alaik ya Rafi' asyani wa darati al-fatayati
kami hamba semua memohon kepadamu ya Rabbana, Tuhan Rabb, ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni segala kesalahan kami ya Rabbana. Duhai Allah, jadikanlah kami semua insan-insanmu yang mulia, yang mempunyai hati yang penuh dengan keikhlasan serta ketakwaan kepadamu ya Rabb. Duhai Rabb, kumpulkan kami semua dengan keluarga kami, dengan ibu bapak kami, dengan pemimpin-pemimpin kami, guru-guru kami, bersama Nabi kekal dalam surga. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a syarri wa daraki al-fatayati rabbal alamin ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hadirin sadayana, kiwari ninggal kana jam parantos nunjukkeun jam 10 langkung genep menit waktu Indonesia bagian ES. Kan biasa nawaya kieu teh tos karer, tos pareur, tos hare, tos malol, tos ngadah, dir. Tapi alhamdulillah urang kiwari jam sakieu masih kene tiasa ngari, tiasa cal, tiasa ngop, tiasa kene nguping. Alhamdulillah tiasa kene beun, tiasa kene gumas game, tiasa kene eling tempat kana modal. Alhamdulillah, walaupun nu calikna rupa-rup, aya nu barisil, aya nu nang, aya nu aya nu cingeng, aya nu bari campek, aya nu nangkep tu, aya nu bari ngadang, mana? Tutup ke nasib cinguk. Aya oge anu bari rungas rengos barang hak, aya wae nu nyonyohap anu ngomekeun ko. Alhamdulillah sabab ieu teh cirining urang cinta kana ngaj, sabab urang hayang boga pangar bela-belaan wengi weng ninggalkeun bum sareng tip sareng film dina RCT, ninggalkeun salat, ninggalkeun is, sabab urang cinta kana ngaj hayang boga pangar. Alhamdulillah ngencek nini jeung cek aki ngajina tong penting teu, sabab penting teh mah bener ka aki jeung nini mah sok loba hilap modal wae. Datang maralaweung ngajina supaya teu loba hilap. Insya teraskeun nyada namanya mukadimah. Hadirin sadayana, alhamdulillah bi qudratillah wa bi iradatillah wa bi izzatillah wa bi aunillah. Urang sadayana kiwari tiasa kumpul ngariung panulawung patapang wajah calik dina ieu patempatan arangkat tina bumina masing-masing ngalet keungkeuy ngabandaleut ngemat-ngemat nyatan pina ngangkatkeun dua sampeanana ngepatkeun dua pananganana nuju kana ieu patempatan ieu sadaya teu leupas tina kudrat iradat Allah bahwa ieu teh ngarupikeun salah sawios bentuk tapak damalna Allah
wahdaniyatna Allah sabab ketika tanpa aya pertolongan Allah urang teu bisa kumaha jeung teu tiasa kumaha la haula wala quwata illa billahil aliyyil daya upaya daya kegiatan lintang tikajabi pertolongan Gusti berarti orang dikecepkan ku Gusti Allah dilengkakan oge ku Gusti dikepatkan ku Gusti digerakkan ku Gusti dicalikeun ku Gusti ditibrakeun ku Gusti dihirupkeun ku Gusti dimautkeun ku Gusti eta sadayana kersaning Gus maka urang hirup teh kumaha Gus ulah osok kumaha aing tapi kudu kumaha Gus ulah kumaha aya nu sok kumaha aing dielingan salat ngaji kumaha aing atuh tad teu ngarugikeun ieu ngaji salat kumaha aing atuh RT moal ngarugikeun ieu aya nu sok kitu aya nu hirupna kumaha aing bahaya lamun kitu sababna sagala rupa bakal diakukeun nu aing ieu imah aing mobil alus geno eta motor oge anu kabon loga anu balong oge anu duit numpuk anu ieu salaki anu apa majikan geno kulantaran anu ing hirup ge kumaha sabab urang mah teu ngaboga eta sadayana kagaduhan Gusti Allah Subhanahu sagala rupa ceuk tadi urang mah kumaha ieu imah anu Allah mobil oge eta motor oge eta sawah lega genu kebon loba anu duit numpuk anu pamajikan anu ieu salaki ge anu anak kariap anu kulantaran anu Allah hirup ge kumaha Allah tapi hartina kumaha Allah teh lain urang leupas syariat lamun kumaha Allah tanpa syariat bahaya leho sia susu teh kumaha Allah eta sekolor merosot angsolkeun era ku batur kumaha Allah da can dikerasakeun ku Allah mamal ngangsrod babal ku sia angsolkeun eta mah ngabujangkeun teuing ka Allah teh segala rupa kudu ku Allah lain teu bisaeun Allah teh tapi ngahaja urang supaya teu leupas tina syariat terus teh kitu ibu sadayana tah urang kiwari di dieu nu hajat ngayakeun acara ieu ngahaja dina raraganing tasyakur ka Gusti sabab syukur teh dipiwaran ku Gusti bahkan syukur saur Hujjatul Islam Syekh Imam Al-Ghazali makomna aya dina saluhureun takwa fattakullah la'allakum tashkurun gerak tarakwa aranjeun ka Allah manawa aranjeun salukuran berarti takwa ngarupakeun pintu gerbang untuk memasuki syukur matakna ye umat Islam urang sadayana ketika kenging nikmat nu alih tu ageng dina diri luar diri anu disuhunkeun anu tanpa disuhunkeun maka spontanitas ngabeletuk tina lisan urang tasyakur bilisan dengan ungkapan alhamdulillah
sedangkan kalimat alhamdulillah cek santri alif lam dalil istighraq wa hiya ma yuraddu bima dukhuliha jami'ul afrad kaditu nama qadiyah kuliah mujabah fardiyah kulu amrin sadayana perkara lillah eta tetap kagungan Gusti Allah. Nah, sedangkan kalimat alhamdulillah merupakan kalimat syukur, sedangkan syukur teh diperintah ku Gusti Allah. Tina segala rupa bentuk nikmat anu dipasikeun ku Gusti Allah. Sedangkan nikmat secara global ayat 2 nikmatani ma kharaja maujudun anhuma wala budda likulli mukawwinin minhuma nikmatul ijad wal imdad. Globalna nikmat dua ijad jeung imdad. Syekh Ibnu Athaillah negaskeun an'ama alaika awwalam bil ijadi wa tsaniyam bitawaliyal imdadi. Allah maparina nikmat ka anjeun dua, hiji ijad nomor kedua imdad. Ceuk eceu teh ajengan naon ari nikmat ijad teh? Nikmat ijad teh para ibu sadayana alhamdulillah urang bersyukur tos diijadkeun, diwujudkeun, dijantankeun jalmi teu dijantankeun dom, teh dijantankeun teh dijantankeun kab, tapi dijadikeun jal. Alhamdulillah walaupun urang teu pernah nyuhunkeun ka Allah yang dijantankeun jalmi, tapi dengan nikmati Allah hebatna maha agung adilna Allah urang dijantankeun jal. Tak ieu jasad teh nikmat ijad. Kumaha cara nyukuranana nikmat ijad ibu? Cara nyukuran nikmat ijad diantawisna diangge jasad urang hadir kana tempat pangaji. Sabab seuk para ibu dina rotinan osok teu haliangkeun yen diantawisna niat angkat ngaji teh nyaeta sejak syukur badan ka Gusti Allah. Eta teh syukur tina nikmat ijad dijadikeun jal. Walaupun jalmi teh ari fisik nama lemah fisik nama eleh ku satoge leres teu abi naros ibu garadu socan teu kucing bogaeun panon teu kira-kira lamun emak balap lumpat tengah peuting jeung ucing dina galengan anu meunang saha? Nu pangeulana ti bebeut saha? Emak. Cirining lemah fisik kurang eleh kucing oge. Garadu sampean teu kuda gablegeun cokor. Kira-kira lamun urang silih bajeg sampean jeung cokor pangeulana rengkon sampean tadapi cokor. Sampean karek kata jong seutik ge geus buncunur. Garadu kukun teu maung bogaeun kuku. Cobaan lamun silih cakar beungeut jeung maung nu pangeulana raca rarai atarapi dodonges rarai aras teu ibu gaduh masakan teu doma gablegeun babatok cobaan lamun silih teungar eta mastaka jeung babatok kira-kira pangeulana bencar mastaka atarapi babatok mastaka cirina urang malam lemah. Tapi walaupun lemah fisik manusia diberikan dua potensi kekuatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengalahkan hewan buas sama sekali. Naon dua kekuatan teh? Dua potensi teh? Akal jeung nafsu. Eta. Sehingga ketika akal menguasai nafsuna, manusia derajatna naik seperti malaikat, kelebihan ti malaikat. Tapi sebaliknya ketika eta nafsuna anu mendominasi akalna, justru manusia derajatna rendah daripada satu hewan. Jelema lamun maok sampe naon nu digubugna? Hah? Sagala beutina dikok, tangkana digub, dauna dirir. Lamun bagong maok sampe naonna? Sampuna wong. Berarti jelema anu eleh akal ku nafsuna eta sesatna leuwih tibang. Na'udzubillahi min. Ternyata urang mampu ngalahkeun nafsu urang. Ketika perang anu gede teh nyaeta jihadun nafs. Ngalawan hawa nafsu urang berhasil. Naon sababna? Tunuh ceuk nafsu ngajedog sia mimin. Kokom nunung Imas
peting-peting kieu mangeunana teh ngareng jeung salak pabelit bit cok-cok mata pabelit hidung cokor ngaji matir diburuhan demo beja jeung mubal jegnap tapi eta nafsu diperangan ku urang najis aing mah ngugugusia pidorakaeun aing rek ini pengajian paduli nu gablek hajat teu ngabagi hakaneun oge nu penting ka aing ngabagi ilmu keur nyehatkeun rohani sabab jelema ketika gering jasmanina jarang naon ketika gering rohanina jarang sadar rohanina gering tapi ketika jasmanina nu gering salesma gancang lumpat ka warung meuli parame sanaplu nah nyeri huntu lumpat kawar panas tiris lumpat kawar parah saeutik lumpat ka puskes tambah parah lumpat ka rumah sakit eta melaan jasman tapi ketika gering rohanina harehar teu salat harehare teu ngaji teu puasa teu sodaqah teu silaturahmi eta kabeh gering rohani mah lobana harehar tak urang hadir na tempatan sabab dina jasad terbentuk dua unsur nyaeta jasmani jeung rohani jismun jeung ruh eta jasmani di paraban unggal berang unggal pet salilana ngagai ngagil keur parab jasman samalan loba jelema anu narohkeun nyawana teh isuk teu beurang teu sore teu peuting bahkan loba jelema anu nganabrak kana ajaran jeung aturan Allah jeung Rasulna loba jelema anu duru tungul dilarud pacatang dirumpak teh apal halal haram hak jeung batal melaan eusikad dut keur parab jasman sagala rupa diasup cilok, ciwel, cimol, ciring, cipuk, cibai, cilung, citul. Tambahan. Oke. Cileh. Keur parab jasmani mah segala rupa dilelap. Ketika rohanina gering harehar. Allahu Akbar kuat ke kebon mah 2 kilo perjalanan bisa jag kakab perimangul gemuk 2 kar ngangkat semen 2 sakuat tapi loba jelema anu teu sanggupeun ngangkat 2 lengan ketika takbiratul ihram leres cirina eta jelema gering rohani na'udzubillahi min kurang hadir sadayana tidak ieu tempat pengajian teh dalam rangka marab rohani sanajan jasmani teu diparkeun bae dan imah urang ge aya parab naon parab domba eta nikmatna eta ijazah nu kadua nikmat teh ceuk tadi nikmat imdad naon cenah ari nikmat imdad manusia kumaha pantos lazim dina Al-Qur'an wa amdadnakum bi amwali wa banina wa aktsarana nafira Allah Subhanahu wa taala mere harta anu loba mere pakaya nu di mana-mana urang bro di juru bro di pantong ngalaya di tengah loba libuk loba teu kalab si jabrik dipipir si jamrong di kol imah tembok sawal ladok samal medok pemajikan denok turmon parijeng batak matak moloh salakina awak waras loba beas tama eusi kolor heur eta teh nikmat imdad imasig diukir sedemikian rup eta imah mah
ngeun hanjakal kana ibadah tara daek nih nu kitu cilak sanajan imah diukir kana ibadah teu mikir laun-laun jadi kafir menang siksa anu kekir dabongan betara mikir elingkeun sakabeh dulur urang hirup tong takabur masing emut kana kubur siksa nate mata paur di Allah nu maha ghafur sabab urang bakal mati nyawa dipundut mana kudu hati-hati ibadah teh sing kumati kaduhung kaliwat langkung hanteu nyembah kayang agung sakarat nyeri kalangkung teu meunang embung aduh 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 mah teu meunang embung aduh 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 bapak teu meunang embung cilak lamun kitu salaras mah kikieuan teh isin ya teh kan isin teh ku guru abdi senior unggul guru abdi unggul di dieu karesna ajengan Asep senior abdi guru abdi karesna ajengan Dindin sami senior abdi guru abdi waktos di Aliriatil di Nango ieu pun sobat ieu anu sagugulung mah kersa ajengan pangbayuna bari ngarokok saya ajengan alhamdulillah tapi dah kagok edan dangus mimitian tadi aduli kedua nikmat imdad teh putra anak nikmat teh geuning putra ibu sehebat apapun seorang suami, sehebat apapun seorang istri, sebanyak apapun hartanya, setinggi apapun jabatannya, sehebat apapun kekuasaannya, seluas apapun pengetahuannya, tapi andaikan dalam satu rumah tangga, di dalam rumah tidak ada tangis si kecil, hampa rasanya. Berarti kehadiran seorang anak itu adalah sebuah kebahagiaan samratul qulub, buah hati belahan jiwa. Eta anak urang teh matak anak teh ni abdi naros ka ibu-ibu gaduh putra mending 10 mending 20. Alhamdulillah jangan cuma loba-loba teuing tuh si anak marmot ibu yeuh gaduh putra mah dek sakedik dek seueur ge teu dana daripada gasok ecik gaduh putra ukur 2 nu hiji jadi rampok nu hiji tukang mabok eueuh pulunganeun jeung eueuh disetok tapi lamun ibu gaduh putra 25 edan anu 5 aya kene stok 20 laras teu sareng ketika ibu gaduh putra 25 cak duh bumi ibu bumi bapak moal kaasupan garong da garong oge embungeun naon sababna asup ka kamar anak ruang tamu anak ruang keluarga di dapur cek garong matak aing ngagarong ge teh melaan anak lain butuh anak mantok deui garong nage satuluyna lamun gaduh putra 25 dijamin
mal pernah aya tatangga aduh wani maseaan ke keluarga eceu kehead sia mentong daek pasea jeung keluarga eta anakna wae 25 jeung minantuna 50 sia modal dikoroyok ku sa RT makana rek sabari-sabari jiwa ge anak mah keun bae nu penting salat jadi anak mah rek 25 ge nu penting saroleh terus teu itu ibu kersana Sohibul Hajat ngayakeun acara ieu teh dalam rangka tasyakur kana nikmat ijad jeung imdadna diantawis gaduh harta anu hartana alhamdulillah hasil itikurih jerih payah antara dua insan yang selalu bekerja sama dan sama-sama bekerja suami dan istri untuk membangun baiti jannati rumahku adalah sorgaku alhamdulillah katinggal bumina parantos ber mudah-mudahan dibarokahkeun ku Allah Subhanahu wa taala bumina jantan baiti jannati rumahku adalah sorga hiji nomor kedua alhamdulillah para ibu para bapak sadayana syukuran tina nikmat imdad eta putra nya eta bade atos dihit saajenganna mina barangkali cep parantos disepit ari sepitan nyepitan teh ibu eta teh motong lain ari kayut mah gagayotna ari potong motong tempat najis anu matak ngahalangan kana sahna ibadah eta nah tos dihit alhamdulillah doakeun urang sadayana mudah-mudahan enggal disehatkeun dipaoskeun yuswana jembarkeun milik rezekina ditebikeun tina panyawatna disaekeun akhlak budi pekertina dicerdaskeun otakna disolehkeun manahna sing dipahamkeun kana agamana ya robbal berarti nencak kana judul utama akhir satatan kana basanitan kumargi alhamdulillah ayeuna urang tos lebat dina salah sasi anu dimuliakeun ku Allah tina 12 sasi hitungan satauna dina hijriyah 12 sasi eta aya 4 sasi nu dimuliakeun minha arba'atun hurum diantawisna nyaeta anu mencil Rajab Rasul ngajarkeun jeung nyontoan ketika dongkap sasi Rajab osok ngadu yuk urang sasarengan ngadua ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang diberkahkeun dina Rajabna diberkahkeun dina Sa'bana didugikeun kana Ramadana dihasilkeun maksadna diapunten dosa perdosaanana Allahumma sok nah, jadi kadinya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil ma qasidana sadayana Allahumma fi Rajab wa Sya'bana
khitan eta hiji syariat agama anu dituna ti Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam anu disalin dina syariatna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga diberlakukan ku urang sadayana dugikeun kana waktos anu ayeun salaresna eta khitan teh ngarupikeun awalna ujian Allah ka Kangjeng Nabi Ibrahim. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Ketika Rabb Ibrahim nguji ka Kangjeng Nabi Ibrahim ku berbagai kalimat, maksudnya berbagai kalimat berbagai ujian sehingga Kangjeng Nabi Ibrahim mampu nyampurnakeun kana ujianana. Mana ujian Allah pertama ke Kangjeng Nabi Ibrahim? Pertama Kangjeng Nabi Ibrahim diuji ku Allah Subhanahu wa taala nyaeta harus mufaraqah, berpisah dengan ayah tercintanya yaitu Azar namanya, sang pembuat patung. Walaupun ayah kandung manakala berbeda akidah, Ibrahim ninggalkeun saha ayahna. Naon sababna? Sabab cinta keneh ka Allah daripada kanu jadi bapakna. Naon sababna? Da berbeda akidah. Nomor kedua, sehingga Ibrahim dibakar hidup-hidup ku Numrud jeung bala tentarana dina ukuran durukanana saur dina sapali riwayatna durukanana eta ukuran teh 1 kilo ka 1 kilometer sakumaha legana eta. Tapi ternyata Allah terido insan kekasihna kudu dibakar ke Ibrahim nakusa ku Numrud jeung bala tentarana, maka Ibrahim disalamatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Saur Allah, qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah kau, selamatkan Ibrahim dengan izin Allah, kekuasaan Allah. Ketika seuneu geus parem suluh geus beak tinggal labu kurunyung Kangjeng Nabi Ibrahim seger jag-jag beledjag tanpa ada sehelai rambut pun yang terbakar. Itulah kekuasaan Allah. Kenapa Ibrahim ditulungan ku Allah? Sabab laku lapah tekadna Ibrahim tulunganan urang. Sok percaya puasa anta 40 poe 40 peting. Ayat anu tadi insya Allah geus beres puasa cobaan leungeun dulu dijamin renghe. Da urang eta mah nu digawena da laku lampah jeung tekad urang encan tulunganeun Allah. Sateuleuna Ibrahim nikah ka saha? Istri pertamana teh namina teh Siti. Istri pertamana Siti. Lain Siti Aminah. Siti Sarah. Siti Saroh, cek urang mah Sarah. Di tengah-tengah cintanya yang begitu mendalam terhadap istri tercintanya, dikarenakan Sarah itu adalah sosok wanita yang sangat cantik. Cek urang Sunda mah geulis kawanti-wanti endah kapida-pida. Tarang teh jamin terangan talis halis kubung-kubungan. Ieu naon? Henteu bolotot teh. Curuleuh keseukeut. Nah, bulu matana carentik, irungna kuung naon teh mancung ngabancek nagog, bibirna ngagon dewa, ieu gadokna nog. Bukan bisa sayang. Sapotong. Pokoknya mah geulis di tengah-tengah kecintaanna turun naon ujian Allah. Saur Allah Ibrahim, cinta kana ka saha anjeun? Ka pamajikan anjeun atawa nepi ka kaula? Saur Ibrahim, Gusti abdi katentan langkung cinta kana ka salira daripada ka bojo abdi. Lamun kitu Ibrahim, tinggalkeun pamajikan anjeun. Tinggalkeun Gusti. Ini Gusti abdi ini. Gusti bojo abdi sakitu geulisna apal aing oge. Geus tinggalkeun. Akhirna walaupun sebat apapun cintanya Ibrahim terhadap istrinya, ditinggalkanlah Sarah seorang diri oleh Ibrahim alaihi salatu wasalam. Menuju ka mana? Gusti kudu ka mana? Anjeun ini ka hiji tempat di dinya aya hiji awewe kawin ka anjeun. Kawin Gusti. Kumaha ceuk Ibrahim? Astagfirullah. Kanjeng Nabi Ibrahim dititah kawin deui teh istighfar. Coba salaki urang ceuk dititah kawin deui. Alhamdulillah, pemajikan aing di surgaun.
urang mah gitu ore ayeuna penak sang hiji istri nu geulis sami Siti Hajar nikah Kangjeng Nabi Ibrahim sang Siti Hajar saparantos nikah akhirna nya Siti Hajar kakandungan usia kandungan maju katua ternyata Nabi Ibrahim kudu berjalan tina tanah nu ditincak ku anjeunna 90 hari 90 malam ka kota Mekah kaitu menyanak istrina anu nuju hamil dicana ku Kangjeng Nabi Ibrahim sapantos dugi ka Mekah kaitu para ibu sadayana ternyata dirinya Siti Hajar ngalahirkeun sapantos ngalahirkeun kitu saur sapali kaol tina usia Kangjeng Nabi Ismail masih keneh masih di bawah umur ternyata Ibrahim diuji deui ku Allah kudu ninggalkeun anu janten bojona kumaha saur Allah Subhanahu wa taala Ibrahim lamun anjeun cinta ka kaula tinggalkeun Sarah jeung anak anjeun Gusti awatos teh Gusti putra abdi teh Ismail teh alit keneh hegengeng ka hoyong abdi nya kudu tinggalkeun bae Ibrahim sabab kami nu bakal ngurus lain anjeun akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim ninggalkeun janten bojona jeung putrana di tengah-tengah kesengsaraan Hajar istri Ibrahim ditinggalkan ku suami tercintanya di mana Ismail putra semata wayangna masih kene alit waktu harita nyatos teu aya pasukan mamen Siti Hajar akibatna cai nena tos teu kaluar Ismail kecil nangis merontak-rontak dikarenakan hoyong nenen ternyata cai nena tos teu kaluar Hajar lumpat ka dieu neangan cai katinggalna bayanganana di hiji bukit katinggal aya cai diberi teh ternyata teh aya caian di bukit itu ditinggali ka bukit itu siga aya cai bayanganana diberi teh ternyata teh aya cai nepi ka 7 kali bulak-balik eta Siti Hajar milari cai antara dua bukit eta bukit Sofa jeung Marwah tapi teh aya cai tetap sehingga eta 7 balikan bulak-balik lari-lari kecil antara Sofa jeung Marwah dijadikeun rukun haji nyaeta sa'i baina Sofa wal Marwata eta sejarahna ti Siti Hajar bojona Kangjeng Nabi Ibrahim dengan kekuasaan Allah ternyata Ismail kecil yang sedang menangis merontak-rontak menghentakkan kakinya dengan kudrat Allah dengan izin Allah ternyata dihentakkan ku kaki Ismail eta tina taneuh mancer cai keluar ngabubula cai ngalemereh kaitu ka dieu sehingga saur Siti Hajar di sauran di geroan eta cai ku Siti Hajar Zam-zam cek urang mah kumpul dengan izin Allah eta cai nyamperkeun ka Siti Hajar ngumpul nyorangan maka sampai detik nu ayeuna eta cai disebutna cai Zam-zam awal mulana peninggalan Ismail kecil dan Siti Hajar ibuna akhirna Ismail selamat beres ujian Allah ka Ibrahim teu acan mana Ibrahim ujianana saterasna diuji deui Ibrahim cinta ka sa anjeun ka kami nepi ka bojna ka nang ka diri anjeun cinta keneh ka salira ya Rob lamun cinta keneh ka kami potong Ibrahim anggota badan anjeun nah Gusti anggota abdi nu dipotong cepil lain irung Gusti lain naon teh Gusti leungeun lain naon teh Gusti sampean lain naon teh Gusti eta sia burung belekok we di maneh oh Gusti aya disayang lain eta Ibrahim ieu mah burung anu tanpa sayap akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim saur sensa Abi Hurairah ternyata dina riwayat eta usia Kangjeng Nabi Ibrahim 80 tahun name dihitan saha nu ngahitana malaikat Jibril kunaon bet ku malaikat Jibril sabab waktu harita encan aya nu nguasai kana ilmu hitan sedangkan ketika sesuatu perkara disandarkan kepada bukan ahlinya idza usidal amru ila ghairi ahli fangtadir sa'ah ketika sesuatu perkara disandarkan kepada yang bukan ahlinya tinggal tunggu saat kehancuranna makana ku ahlina Jibril kunaon Kangjeng Nabi Ibrahim dihitana teh ibu bikudumin naon kudum teh nyaeta kampak gede alias pati bayangkan dibatak ku saurang teh Jibril ngurangkeun pati sia jebre beres Ibrahim dihitan
samat Ibrahim teu henteu diuji deui Ibrahim anjeun wis cinta kana ka saka anjeun tapi ka umat ka kaula tapi ka umat anjeun langkung cinta ka salira ya Rob lamun kitu korbankeun umat anjeun Ibrahim umat Kangjeng Nabi Ibrahim anu 80 kudu dikumaha Gusti sarua hitan kos anjeun akhirna nu 80 dihitan ku Kangjeng Nabi Ibrahim kunaon dihitana ku batu anu ipis meunang asa kusa dihitana ku Kangjeng Nabi Ibrahim dipapai ku Kangjeng Nabi Ibrahim dihitan hiji-hiji ternyata tina 80 umat anu dihitan ku Kangjeng Nabi Ibrahim anu 78 modar disurvei teh ku malaikat Jibril ternyata Ibrahim salah ngahitana kuduna dihitan teh anu manyuna kokocopna ari disabat tina dapurna heuh modar nu hiji mah salamat naon sababna nu hiji mah cigana Ibrahim naon Jibril meleset rek nyabat dapurna nyoledat kana tuntungna alus belengu siga hulu mikir tah teunya tah ujian ka Ibrahim nah cenah pamagatungkul dihitan teh henteu istri oge sami dihitan ngan sebutana hifad ke istri mah nya dihitan istri oge ngentara di beja keur oroken usaha uparaji atau nepi kubid nya tara syukuran sugan bapak-bapak ibu-ibu angke bada isa diaturan limi di bumi abdi bade syukuran naon ceu pan ngahitan tuang putra saha ceu eta si Siti eueuh tara syukuran kitu ngaitan awewe mah nya nah can awewe bet kudu dihitan ye hasil penelitian ternyata istri ketika teu dihitan eta perilakuna bakal seperti sato bahkan paling parah bakal terjadi hipersex kelebihan seksual istri anu teu dihitan si jawerna cenah ngambay naon deui atuh lamun teu dihitan bakal hipersex kelebihan seksual toong di barat sana jang di barat gara-gara jawerna tara dihitan awewe barat mah tingali hiji awewe tara wargen 100 kanjut naon sababna teu dihitan agama teu hayang kitu ulah cek agama lakuna jadi seperti sato maka agama nyariatkeun istri oge kudu dihitan nya dihitana sakumaha atuh dihitana ulah didempeskeun lamun istri dihitana didempeskeun hasil penelitian eta istri bakal mati rasa dingin we oh pokoknya mah digulang gaper ku salaki nangka ditongengkeun disangigirkeun ngajen dong siga bogot saung eueuh reaksi dingin lamun dihitana didempeskeun makana saur agama khairul umur ausatuha pangalus-alusna perkara tengah-tengah nah tengah-tengah didempeskeun jangan dibiarkan jangan kudu dihit sakumaha dihitana saehe we saehe dihitan kedua teh saehe ke ari eta cenah istri dihitana naonna dihitana teh badruna ceuk bahasa agama badruna teh lamun ceuk bahasa baju resmi mah ditu kacangna nah ieu seur bari geus naon atuh bahasana mah nya nyebut jawer kotokna jadi naonna oh kacangna da nyebut itil nama atuh kasar teuing ari eta mah jadi kan apaan pikir mah kitu kudu jelas tak eta istri mah di tanah teh sedangkan geningan para ibu para bapak sadayana ari hitan teh eta ngarupikeun fitrah ari saur Kangjeng Rasul al fitratu khamsun ari fitrah eta aya 5 nu kahiji fitrah teh motongan ku gara lu kuku mau ente lain eta mah
osok ditek-tekan ara cek ibu abdi naroskeun nagteg kuku sok dinten naon wae hah henteu Jumat henteu Kemis eta sunatna macana naon bismil sholal nu utamina cik pertama nu dipotong nu mana Ramona hah apaan kudu nyunah loba disapirakeun teh loba teu apa di umat Islam teh nu mana heula anu kir Ramona naon heula hah curug naon cenah curug oh curug curug mapai ka tengah tuluy mapai ka dieu tuluy mapai kana cingir ka dieu terakhirnya jempol anu kiri jadi pertama curug anu kiri terakhirnya jempol anu kiri eta sunatna motongan kuku lamun sampean tina cingir ka tuhu berakhirna cingir anu kencal hiji nu kadua ari fitro teh nyaeta ngagunting kumis jadi ece lamun boga salaki eta salaki kumisna cokrom ngoroyom gitu urus ku ece teh pangaguntingankeun engke lamun cenah ngoroyom kitu bisi dipake saluran leho lamun dahar eta remete dina kumis tah dicukur urang kadua katilu ibu katilu fitro teh nyaeta nyabutan bulu luar biasa kangnya dina Islam bayangkeun nyabutan bulu kelek oge jadi pahala matak aing mah najis saumur hidup can kul genti agama bener sugan agama luar Islam nyabutan bulu kelek jadi ibadah di Islam mah nyabutan bulu kelek beribadah cek teu kudu riweuh-riweuh ibadah mah pas sore ieu bukakeun jendela angkat tokon sabelah sok jeprut subhanallah peres jadi ibadah nu kaopat disebat fitro teh nyaeta ngurut bulusi bulusi Ansor bulusi Agus aja bulusi Mimin tah cu si ieu mah buluna teh ulah didudutan komo bener ka awewe mah aing teu kabayang lamun awewe si etana bulu baokna lamun bulu baokna dicabutan awewe teu kabayang Gusti da teu kabayang ngajebenganana jebeng lucu deh cimatan teh keluar Allahu Akbar jadi kudu dikur arit koren kunaon ulah ku peso komu ku bedog kunaon kurajang pok dulu ku silet anu seket ulah numin sabab lamun kudu mintul bisi kajadian sapertos dina dongeng cepun guru di kaler aya tukang meri ngangon meri teh syarat ternyata geus burit digiringkeun diampikeun ka kanan ari dihitung ku tukang meri ternyata nu 100 teh jadi 80 salap nu hiji diteteangan kalah lieur lewat magrib can kapangiwa geus isa kebenaran ngaliwat ka hiji imah panggung ku bilik pas nepi ka dinya kadenge wek-wekan tah geuningan di dieu meri aing teh goblok sia kapane ku aing bangseratna imah ieu anu ngagubug meri aing teh pedah kadenge wek-wekan panasaran ka katayepan nu boga meri ditoong teh tina bilik anu molongo lain sorap meri wek-wekan sim horeng nu gableg imah keur ngurut baok ku silet anu mintul wek
Pitu teh sorana. Oh atuh di papantes teh meuresan. Tah ulah kudu mentul eta istri. Jadi pamegat manaona kokocop. Nah sababna sabab di jero kokocop eta nyimpen najis ketika eta murang kali engke rek diajar salat kudu toharoh heula kudu wudu heula naon sababna la salata liman la wudu Allah masa salat pikeun jalma anu teu wudu sedangkan wudu kudu bersih tina hadas tina najis sedangkan pamegat di candi hitam salamina mah bersih engke dina waktu misangna kecuali sukulitna disengret kosok kusika ngan agama teu ngarepkeun kana kamadorotan cek agama kudu dihitan nya dihitan kokocop nah ke kumaha hukumna hitan keur nu can baleg sunnah keur geus baleg wajib naon sababna sabab budak eta 7 tahun kudu cenah diajar salat 10 tahun wani ninggalkeun salat cepret cokorna ku halu atuh rengkot ku halu mah berarti lamun kitu fungsi kita nu utama nyaeta ta'abudan aya nilai ibadah supaya budak sampurna ibadahna sabab muru auladakum bisalah idza balagha sab'a sinina wa idza balagha 10 sinina fadribu alaih nya perintahkeun anak aranjeun cenah diajar salat ketika umurna 7 tahun ketika umur 10 tahun wani ninggalkeun salat cepret menjadi inung jeung bapana sebagai bentuk perhatian jeung pembelajaran supaya jadi syahid saksi di yaumul kiamah keur jadi inung jeung bapana eta jadi jelasna tujuan hitan teh ternyata supaya budak sampurna dina ibadah ujungna supaya sholat jadi supaya soleh gitu ayo nggak ada murang kali soleh ayang teh ayang sabariji 30 Ibu masalah hitan mesti mana-mana rangkeun tapi saatosna hitan budak supaya soleh sedengkeun carana diantawisna supaya budak soleh catat ku sadayana aya naon aya pembelajaranana kumaha pembelajaranana nyaeta aya qoblal wiladah aya ba'dal wiladah aya saacan ngelahirkeun aya saatosna ngelahirkeun eta budak aya saacan dilahirkeun aya saatos dilahirkeun kudu dididik heula ku indung jeung bapakna cik ibu nuju ngandung osok mapatahan ka budak keur beuteung tara osok maca sholawat keur ka kandungan eta teh mapatahan ka anak bari diusapan beteungna osok salaki eceu usapan beteung eceu keur hamil bahkan dina manakib Tuan Syekh Muhammad di Yaman ibu ternyata anjeunna gaduh murang kalina 12 nu 12 jantan ulama sadayana ketika dina manakibna dibaca ku sababiahna nu 12 putra jadi ulama sadayana sabab pembelajaranana sebelum dilahirkan eta murang kali ku Syekh Muhammad bin Ibrahim eta bojona nuju ka kandungan setiap bade bobo bojona anjeunna mah tara bobo nyaring naon gawena ngusapan patuangan bojona anu nuju hamil dicanak dikir eta murang kali di jero patuanganana sabara dikirna para ibu sadayana nyaeta 4.444 dikirna bari diusapan nah beres dikir eta tuluy maca di sholawat 4.444 deui lamun subuh teh acan dongkap dilajengkeun kana doa Rabbi habli minas solihin Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah eta doana
sehingga putrana jadi ulama sadayana. Pernah cobian ku abdi kang bojo abdi keur hamil. Nah pas bobo abdi teu bobo cari gigireun abdi geura bobo abdi mah umi mal bobo bade naon bade nyaring we. Terus bade usapan patuangan umi. Nah di usapan ieu bade ngajar kamurang kali jero patuangan. Oh mangga tuh abdi umi bade bobo sok cing jongjon bobona cing tibra abdi bade nyaring bojo nuju bobo. Ku kakandungan ti 7 sasi sampai 8 sasi. Di usapan ku abdi patuangan ti luhur ka handap maca zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Da bokiu gede butuna. La ilaha illallah. Boro-boro nepi kang kana 4.444 kerek 14 siki pamajikan geus ngajari. Kemana aja? Abi, abet kadinya. Si horeng nyorodot ieu kokot kadinya tuluy. Nah, ieu cenah aya nu empuk di anak. Si horeng teh tuur. Omanya tuur empuk. Kitu tah. Gendingan hese aing budak saleh teh. Didik ku urang sok selawatan Allahumma sholli ala sayyidina bari di mang teh sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawa teruskeun wa afiyati abada tarbiyatul aulad qoblal wiladah ngajarkeun anak samemeh lahiran osok geuningan urang usia kandungan 4 sasi osok aya acara 4 sasian osok di dieu ge sami osok monang tetangga baraya sarean dionang keur ngariung 4 sasi dina acara 4 sasian teh naon di jerona teh ngaos kur nya 4 sasian ngaos alqur bari ngari osok bener urang dia ngariung 4 sasian maca Quran 4 sasi osok edan lain karuatan urang dia ayo maca Quran ngariung 4 bulan teureun ngariung uing makarek sajam geus sila maca Quran geus pikiran urang dia mau 4 bulan maca Quran ngariung teureun maksudna ngariung 4 sasihan bari maca acara 4 sasi lain dari 4 sasi eta teh naon doa teh ditamplokeun ka utun inggi jabang bayi anu rek lahir ka bumi di jero patuangan supaya urang kali teh eta teh jadi soleh kaberkahan ku awasan ayat suci Al-Qur'an 5 bulan genap bulan 7 bulan tatangga di orang di seuci datang ka jadi ajengan aya naon ceuk diaturan lingi nyangke pada maghrib canak santri sadayana aya naon kitu ceuk ajengan apan abdi ieu teh parantos samil teh 7 sasi di haturan lingi pangaoskeun Quran ajengan omatnya teh kenging hilap ngaosna nyaeta surah Yusuf jeung surah Maryam nah ucap maca surah Yusuf ajengan apa meh kasep budak ngalamun lalaki
Uce salah. Nah begitu apa Kangjeng Nabi Yusuf teh pangkasetna salah uce pangkasetna mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digambarkeun age anta syamsun anta badrun anta nurun fauqan nur, engkau laksana mentari, engkau laksana rembulan, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Kegambaranana matahari redup dengan cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamun dina hitungan angka mah Kangjeng Nabi kasetna 100%, Kangjeng Nabi Yusuf mah 50%. Berarti tina 100 dicadak 50%, nyasana 5 sabaraha 50% ka Kangjeng Nabi Yusuf, nyasana 25%. 25% 25 dibagikan ka manusia salam dunya termasuk ka urang sadayana. Mata urang mah sakieu mah syukuran kaayaan teh sakieu mah urang mah panon rada bolotot alhamdulillah, irung rada mancung ka jero alhamdulillah. Naon sababna 25% dibagikan sadunya atuh. Oh kitu ajengan. Eta ceung naon surat Maryam maranan. Apa ajengan pancen ajengan eta teh supaya tafaul ka Siti Maryam jada basoleh jada geulis lamun budak abdi awewe. Hok atuh ceuk ari kitu. Omat ajengannya teh hilang-hilangnya. Heeh. Tos magrib ajengan. Heeh. Jantos ajengan. Heeh. Antuk sia harores kitu. Ayeuna datang ajengan mawa jeung santrien dinya ngariung bari maca Quran nu dibacana teh surah Yusuf jeung surah Maryam. Beres ngariung ajengan balik teh hilap eta nu gablak bumi mahanan ojong besek nah pejuang besek Gusti tekantos lila ibu nya 3 sasi 4 sasi kemudian datang deui si Ece teh kajangan assalamualaikum ajengan. Waalaikumsalam Ece aya naon deui. Alhamdulillah ajengan abdi teh parantos ngalahirkeun. Oh syukur atuh Ece salamat mah. Heeh ajengan. Nah tuluy Ece istri pamegat putra teh alhamdulillah ajengan istri. Oh syukur atuh tapi ajengan aya nu bade ditaroskeun ka ajengan panasaran. Ari kitu naon Cek? Ari ajengan harita pas 7 bulanan bener eta dibaca surah Maryam. Ari kitu kumaha Cek? Atuh jawab bola ajengan. Ya atuh baca cepet pina ku teu kadenge. Atuh percaya ajengan. Ari kitu kumaha Cek? Geningan putra abdi orongo. Kumaha Cek ajengan? Cek masalah orang ngajeng teh nama lain masalah ngaji surah Maryam ateh teh meureunna nasi baca da eueuh dina Quran sugan aya surah orongo. Ece ngeunteng atuh ari ece bisi ece nu cara nu orongo. Ajengan dengan abdi nu orongohna. Eta baca Quran teh sami tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Aya 2 tarbiyatul aulad ba'dal wiladah ngajarkeun anak saparantosna lahiran budak timimiti budak teh didikiran dibacakeun sholawat ditimang ku Ece teh nimang ayung ambina oge lamun teh asmaul husna maca naon sifat 20 wajib di Gusti bari nimang budak teh wujud kidam baqa mukhalaf fatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyat kudrat iradat ilmu hayat sama itu memang budak hade atau baca tema asmaul husna ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Bani ya Ghaffar ya Wahhab ya Razzaq ya
lila teuing 16 atau 88 eta hade kitu cuk daripada nimang budak abang pangali utuan can adi ali adu kesaokan nimang budak itu ari utu acan adi ali adu kesaokan mana mending saja mah Gusti Nu Agung saya gitu nimang budak saya tuh saya dulu daripada budak dibobotkeun modar pan bakat punya akhirnya cuma kadang nimang budak kayak gini kan anak menak anak raja 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 pok nate bakat punyaan nimang nage anak menak anak raja kadang anak katanya buduknya hidup anak menak anak rajanya buduknya hidup dah bakat punya anak menak we jeung raja laras teu laras kanya indung mah tidak ada batasnya laras teu laras seperti itu sugan bapana tukang ojek pas nimang anak tukang ojek 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 mantap siapa itu bakat punya kan jadi anak malaras teh dengan bakat punya budak tetos di mandian geus di mandian teh tuluy di bajuan geus di bajuan teh di haslinan di bedakan ku teh banyak geus beres teh di parfuman di singitan budak teh simpen na meja dideulekeun ku indung anak ca eta anak ca eta anak ca lamun budak bisa ngajawab pan anak sia da kitu herana teh urang mah ngajarkeun anak teh kitu nyebutkan anak saha mata anakna balas dendam anakna geus gede usaha ka Jakarta 2 tahun teu mantog-mantog pas balik teh bawa mobil sorangan sukses usahana pas ngaliwat ka jalan kabenaran indungna boga sawah di sisi jalan pas katinggal ku indungna siga anak aing itu si Agus ndagoa ieu emak ini indungna hanya tak kertanur teh ka mana ka jalan nyamperkeun ka mana ka si Agus ka anakna dibukakeun ku si Agus eta kaca mobil teh diperacetkeun ka anak Agus ieu emak mane 2 tahun teh balik-balik kumaha cik si Agus macaha eta macaha balas dendam si Agusna da indungna kitu atuh aduh aing mah laras teh aya ngajarkeun ka anak sok urang dieu naos abdi pertama doa diajarkeun ka anak doa paranti naon hah doa paranti naon panti imam jeung doa paranti naon bobo di mana-mana ge kabudak teh neng geulis jang kasep sok ulang ngadua heula ieu doa imamna manya ngalah balokahnya atuh tulutan manya mohon cek budak teh cek indungna teh Allahumma baliklah baik anak imajak anak cek anakna teh kitu geus kitu pas geus penting ujang kasep supaya bobona teh ngimpi udak jurig ngadu anya sok tulutan emak ngadu anak kumaha madu anak ya cek mana teh bismika Allahumma aya awa amud cek saha cek anak teh teh diajarkeun anak teh leuleutik ka doa barang hakan atuh jeung doa hees geus jebrogna teh gawena teh hees jeung nyatu gak ada hirupna teh di papatahan teh kumaha doa paranti ka WC di papatahan geus jebrogna teh hees barang hakan modal hees barang hakan modal da doana eta diajarkeun anak ti leuleutik Allahu Akbar bari budak ayeuna mah hese diaturna nya hese akhlak budi pakartina ge kiwari geus tergerus kunaon perkembangan zaman terutama ku teknologi anu aya dina kokodna masing-masing terutama dina HP sehingga budak sosialna eueuh
akhlak budikan pakartina hampir hilang kan jadi indung jeung bapana sopan santuna eueuh bapana keur hees nya jauh-jauh kapun dilengkahan ku anak ayeuna mah nah bapana keur gena-gena udud kieu bari nangkep tuur anakna kaliwat jebret kata jong mecap bapana anakna melong sorry beh pokna teh budak ayeuna sorry beh leung babeh kene ieu mah ka bapa bokap ka inung nyokap ka nini nyakop ka aki nyokep ka mbakna bokep aduh umat ayeuna tah saperti kitu Allahu Akbar budak ayeuna mah geus teu sieuneun ku sanekala baheula mah boro-boro ku doraka budak baheula mah neng geulis dengekeun sia ku boro-boro ku doraka ku pamali ge geus sieun cik inung teh ujang tong calik da sisi lawang padina lawang panto pamali bisi nongtot jodoh kamu ku budak ena mah dijawab emak atuh gampil geus nongtot mah kare metot coba bayangkeun kumaha lamun jodoh abdi ngelok kumaha dicokelna teu ngadenge budak kana ujang wayana tong mam saud sisina bisi kasisikeun batur ujang tong sasapu tengah peuting sarwajik eta teh mangpak ngawaris kana pi ke pakir ngurangkan kana rezeki ujang tong sare dina naon sarepna pamali ujang entong ngadukan bantal bisi bisul eta baheula masieun keneh budak baheula budak aya geus ukasieun budak baheula mah lamun geus magrib anak parawana can ngampi ka imah ibur salalemur ear saja jagat indung jeung bapana nguriling ka mana-mana neangan anak gadisna nu can asup ka imah sanggeusna lewat magrib pas kapanggih teh bapana nak cangkeng asup kunaon mantong sia ka imah sieun sanekala sia budak baheula mah gancang nurut ayeuna mah boro-boro sieun ku sanekala da sanekalana diudag-udag da sanekalana mawa Avanza mawa Innova mawa Ninja diudag-udag ada sanekalana Allahu Akbar baheula mah luar biasa anak-anakna saroleh naon sababna de indungna salihah didikanana hade sautak saeutik teu leupas dina zikir saustat saeutik teu leupas dina maca sholawat baheula mah eueuh heleran keur zaman eparege hayang jadi beas tadi kumaha ditutu dina lisung tai tingtung bari maca salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habib beres teh kitu jadi naon di tapian napi nage maca sholawat ngencerak nage maca sholawat tuluy jadi beasna diasupkeun kana panci ngisi karana baheula mah diteun abdi ka mana ka walungan da walungan anak masih kena cantar cemar kulimbah jeung sampah masih kena herang bersih dipake ngisikan age maca sholawat gitu gerakna ngisikan teh salatullah salamullah ala toha rasul beres diisikan dibawa ka imahna sup kana naon kana asepan baheula mah cenah sup kana asepan geus kitu tuluy ngahurungkeun sulu sia nah ngahurungkeun seuneu geus hurung diurungkeun ngahurungkeun sul bari niup song supaya suluna hur bari maca sholawat Allahumma